Al-Quran Surah Al-Baqarah atau Sapi Bikang dari ayat 60 sampai ayat 61. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Abdi nyalindung diri ke Allah tina godaan syaiton anu dilaknat. Wa idzistasqa Musa liqaumihi faqul nadrib bi'asokal hajar fajarat min husnata asyrata aina qad alima kullu unasim mashrabahum kulu washrabu mir rizqillahi wala ta'saw fil ardi mufsidin. Jeung sing inget nalika Musa menta cai inumeun keur kaumna, kami nimbalan teungeul tah eta batu ku iteuk maneh burial we cinyusu 12 reana anu saestuna saban rombongan nyaho tempat nginumna. Pek gera dalahar jeung ngarinum tina rezeki anu dipafarinkeun ku Allah. Jeung poma maraneh ulah ngaliwatan watas wangen nimbulkeun karuksakan di ieu bumi. Wa idz qultum ya Musa lan nasbiru ala ta'amin wahidin fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tumbitul ardu min baqliha wa kisaiha wa fumiha wa adasiha wa basoliha. Qala atastabdiluna alladzi huwa adna billadzi huwa khair. Ihbitu misran fa inna lakum ma sa'altum wa duribat alaihimudz zillatu wal maskanatu wa ba'u bighadabin minallah. Dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillahi wa yaqtulunan nabiyyina bighairil haqq. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Jeung sing inget basa maraneh nyarita, yeuh Musa, kaula sararea henteu bisa sabar atawa teu tahan ku kadaharan anu ngan sarupa. Kukituna cing andika geura ngadoa ka Allah andika sangkan kaula sararea dipaparin naon-naon anu dituwuhkeun tina bumi. Sabangsa sayur-sayuran kayaning bonteng, bawang bodas, kacang jeung bawang beureum. Pok Musa ngawalon, naha arandika hayang nukiran anu panghinana
ku anu pangalusna jig arandika bira arindit ka hiji nagri tan wande arandika bakal manggih anu dipikahayang ku arandika tea jeung ditibankeun ka maranehna kahinaan katut kalaramasakatan. Pantes maranehna meunang bebendon ti Allah oge sabab maranehna kufur kana ayat-ayat Allah. Sarta maranehna maehan para nabi kalawan lain hakna. Eta teh alatan maranehna doraka sarta ngaliwatan wates wangen. Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir.